Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Wuri Azizah ti 10 mingpah hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun carita babat godog nu jejerna Kean Santang. Kean Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katelah gagah tur sakti. Dina hiji waktu Kean Santang ngadeuheus ka Ramana unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi geuwat bae nyauran para ahli nujum karajaan, menta bongbolongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kean Santang. Ditanya kitu para ahli nujum teh kabehanana ngabige, tak aya nu nembal. Ngan telila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun saha jalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra? Jauh pisan eta jalma teh. Ayana di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Aneh pisan eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilesna. Ti harita Kean Santang teu geunah cicing, hayang geura gok patepung jeung jalma nu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura taruh ngadu jajaten. Hiji waktu Kean Santang pamitan ka Ramana Prabu Siliwangi, sajamiang ka negeri Mekah rek nepungan Bagenda Ali. Barang nepi ka negeri Mekah, Kean Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiuhan handapan tangkel korma. Pok Kean Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayana Bagenda Ali teh?" Eta aki-aki teh ukur melong, neges-neges kanu anyar datang. "Saha ujang teh?" Pokna kalah malik nanya, "Kaulah teh Kean Santang ti Pulo Jawa. Kaulah hayang tepung jeung Bagenda Ali. Cenah anjeunna teh jalma sakti. Kaulah hayang ngadu jajaten." Kitu. Yuk atuh tuturkeun Aki, cek eta aki-aki ngajak indi ti dinya. Kean Santang nuturkeun, tapi kakara oge sababaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita. Itek Aki ketinggalan, cing pangnyokoteun ujang. Kean Santang geuwat balik deui, maksud rek mangnyokotkeun itek, ari itek si Aki teh nancep deket tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa beut pageuh. Kean Santang nyabut deui beuki bedas, angger bae teu kacabut. Kean Santang mapatkeun ajian, nyabut deui eta itek sataker tanaga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana taneuh. Kitu jeung kitu bae. Unggal manehna jambut, sukuna kalah beuki mebes. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki anu boga eta itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saenya Andika teh Ki?" cek Kean Santang samulungse. Si Aki ukur seuri ditanya kitu teh. "Nya, kaula anu diteangan ku Andika teh. Kaula Bagenda Ali." Ngadengi kitu rumpuyuk bae Kean Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasanten dina ukur satungtung buuk upama dibandingkeun jeung ilmu kaweudekan Bagenda Ali. "Kaula taluk, sumerah diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kean Santang. "Heuk, tapi Andika kudu ngucapkeun sahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kean Santang asup agama Islam sarta terus ku guru ngulik babagan agama Islam di negeri Mekah. Sanggeus ngarasa cukup ngalap ilmu, Kean Santang pamitan hayang mulang deui ka negrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kean Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulo Jawa. Aya 2 barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbeh jeung kitab Al-Qur'an. Kean Santang mulang deui ka Pajajaran, nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari Ramana Prabu Siliwangi teu keur saeun ngagem agama Islam, dibarengan ku sawatara prajuritna. Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Cek sakaol di dinya anjeunna ngahiang ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Sakitu nu kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.